Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng nglarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Tetep Percanten. Dumasar kitab Kajadian pasal 24 ayat 1 dugi ka ayat 27. Sarengna janten puseur panlenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-27 anu ungelna kieu. Sagala puji kagungan Pangeran Allah panutanana juragan Ibrahim, mantena satia nyepeng janjina kadunungan sim abdi. Para mitra, salah sawios pesen sepuh nu masih keneh kaemut ku abdi dugi ka ayeuna nyaeta antosan di sakola dugi ka aya anu ngajemput omat ulah ka mamana. Abdi baris tetep calik di sakola dugi ka aya anu ngajemput. Para mitra, kaluar ti bumi Rama ti lemah cai tempat Bali geusan ngajadi sanes hal nu gampil sareng nyugemakeun kangge Bapa Ibrahim. Sumawona anjeunna harita kedah angkat ka nagri ka tanah nu asing sama sakali. Dugi katos sakitu sepuhna anjeunna tumetep di nagri di luar lingkungan Ramana sareng saderekna. Rehna anjeunna milari piistrieun kangge putrana ti tanah asalna ti rerehan Ramana. Eta langkung kana soal budaya nu masih dipupus ti ku anjeunna. Nanging pesen kabadegana eces pisan yen Ishak putrana teu kenging dicandakan Nahor nagrina ku anjeun. Kangge Bapa Ibrahim timbalan Gusti jelas pisan anjeunna kedah tumetep di nagri nu tos dijanjikeun ku Gusti ka anjeunna sareng kasakumna turunanana. Bapa Ibrahim kalintang percanten kana janji Gusti dugi ka anjeunna tumetep calik di eta nagri. Kangge Bapa Ibrahim pilihan nu pangsaena nyaeta tetep percanten kana janji Gusti. Kumargi kitu Bapa Ibrahim kalayan eces tur teges maparin parentah kabadega nu dipercanten ku anjeunna eta sangkan teu wangsul deui ka Nahor. Para mitra, percanten kana janji Gusti tiasa diibaratkeun sapertos janji sepuh ka puterana. Putrana baris percanten ka sepuhna margi anjeunna terang yen sakur sepuh baris midamel sagala hal nu sae kangge putra-putrana. Aranjeunna anu ngalaman kasayan sepuhna baris percanten kana naon-naon anu disaurkeun ku sepuhna. Kitu oge Gusti anu salawasna midamel kasayan ka urang. Mangka urang sing tetep percanten. Hayu urang ngadoa. Kapangersa anjeun Allah Rama dilebet Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun kangge panglenyepan danget ieu patali peperih kangge abdi sadaya supados tetep percanten kana janji Gusti. Gusti anu salawasna midamel kasayan ka abdi-abdi sadaya. Pamugi guaran ieu janten berkah kangge abdi-abdi sadaya nu ngiatkeun iman abdi sadaya dina ngalakonan kahirupan sadidinten. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti. Panada ieu disambat sareng disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur pangenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kami sanes. Margi ku hal kitu para mitra, tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan, cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.